tah bapak ya enjing teh ya pikir saeun naon kieu ya kahiji dewek teh sono geus lila urang teh asana teh 2 poe teu ngariung cara kieu keun emak ilaing mah keur ngabubui boleh di tukang antep wae sumuhun da boleh nage dibubui urang teh hese geuning komo gas deuk naik engke mah wios Pak nyangu ge dibubui bisa kitu nyangu dibubui bisa naon bisa teu ngeunah urang di dieu teh sasatna silaturahim ari silaturahim teh sila teh ngahubungkeun rahim teh tina kecap bahasa Arab kadeudeuh ngaran-ngaran nyambungkeun kadeudeuh teh lain jeung nu anggang pang jeung nu deukeut nyambungkeun kertas jeung kertas dideukeutkeun disambungkeun tah silaturahim oge ngahubungkeun kadeudeuh gampang jeung nu anggang urang teh kudu akur teh jeung nu deukeut heula adi jeung lanceukna indung bapak jeung anak-anakna tatangga boh eta mah deukeut di tempat gawena deukeut imahna atawa deukeut hubungan darahna janten ari silaturahim teh sareng nu caket heula heuh sok sanajan boga anak jeneng boga kadudukan beunghar tapi jauh di Jakarta nah sia teh lamun kenteng bocor teh rek nelpon heula anak di Jakarta atuh bisa banjir mah anten ka imah ngantian anak di Jakarta mah heuh kitu mun bisa matah urang teh akur teh jeung nu deukeut heula kitu oh kitu atuh paingan manggung ayeuna 2 rombongan jadi akur jeung nu deukeut ame silih tulungan nya teu aing mah dek akur deuk teu kumaha cek aing pokona nu bager ka aing diakuran anu teu bager ka aing ku aing tetep dibageran ku aing dibere tali sameter digantung ku aing Pak eta ketukangkeun beudeuh si Gareng siapa 86 baturan ma ilaing Gareng keur ngabubui bolet oh siap 86 hayang bubui bolet jangan ku aing peakeun ngahubungkeun kadeudeuh silaturahim gampang jeung nu anggang sumuhun Pak da kieu geuning abdi hirup teh asa kieu bae geus kasalip deui bae ku Andri ti mimiti abdi wawayangan can kawin-kawin batur mah geus anu 2 kali 3 kali datu da si eumah aya nu bogoheun kalah kalumpat teu hayang da jama edan koplok ka aing ge aya kungsi harita Agnes Monica ka abdi ngudag-ngudag Pak Agnes Monica sumuhun ngudag-ngudag ka abdi naha ku abdi di rotan tai kotok bibirna asa susah bae lieu keueuh ragap taya beda jeung bujangan batur bujangan batur mah hayang mobil kabeuli hayang motor kabeuli abdi mah hayang meuli sapedah bae teu pira da teu kabeuli eta neangan sapedah di tukang bolu eueuh Pak lamun urang hirup asa susah tadi dewek geus ngomong boa-boa urangna jauh kanu ngahirupkeun urang cek logikana kieu jang lamun dewek jadi guru ngabsen kanu jadi murid isuk-isuk jam 7 can datang keneh di absen jam 10 can datang wayah balik kira-kira lamun aing menang rezeki dibikeun kanu murid anu bager di absen aya tak anu sok bolos bae naon urusana absen kana ka Allah itah sok teu ngalarti ai bapak dengein heula ulah wa kaparotes dengein piraku Allah ngabsen ka urang teu kabayang lamun Allah teh ngabsen cepot hadir bos ngaran-ngaran pangeran ngabsen urang teh ngalangkungan sora muadzin wanci subuh wanci lohor wanci asar magrib jeung isya teh Allah teh ngabsen ka urang kuduna absen lohor teh jam 2 lah 10 menit der urang mah datangna jam 2:30
nah pantas menang hadiah. Tapi dah heueuhnya udah pari keur gawe keur tanggung di sawah mapan geuning keder hese galang teu acan beres sapecalan deui keur moe pare can garing kaburu hujan can bebersihna tah da urang mah ngagugulung dunya padahal moal aya anggeusna. Aduh jero ieu aing kudu nanyakeun kumaha maksana taya anggeusna panaya anggeusna geuning di dunia teh cek saha aya anggeusna beurang kaselangku peuting teh pan beurang teh anggeusna da aya peuting nah peuting aya anggeus geus katutup ku beurang pan aya peuting deui ngandung harti di dunia mah eueuh nu anggeus.